mata kuring mah dihina moal ngalawan, diledek moal ngalawan. Nah aya Allah nu bakal manglawankeun. Mata hirup tong coba-coba nyiwit lamun mung diciwit, tong ngahina mun mung dihina, tong mitnah mun mung dipitnah, tong ngaledek lamun mung diledek. Bandungan hirup ku ibu, lamun ibu dihina, dicaci jeung dimaki, teu kudu dilawan. Suatu saat si itu ge bakal aya nu ngahina jeung nu ngaledek. Tinggal ngaliwat we urang. Lalajoan ku bapa tuh aya buah-buah buruk teu kudu dieneuk-eneuk, teu kudu dipetik, teu kudu diala, antosan waktuna murag sorangan. Capek-capek urang ngagugulung buah buruk, bro. Tah nu sik-sik meuli sulit ate goreng pucus geuleuheun ka urang, rujiteun ka ibu, ngewaeun ka ibu teh eta teh buah buruk. Karena nahaon dipetik dihakan moal, kalah ka racun mending antep nu gelo kitu mah. Bener pan cing lalajoan atuh tina hirupna kitu ieu teh tapakuraneun da jelema moal bisa dihalangan ku jelema moal. Ibu geuning eta baheula keur ngora ayeuna kolot lamun bisa ngahalangan batur halangan ka kolotan ibu kudu jiga ngora we tuluy kajen buuk hideung bijil bodas dipikok kaciri anjir keriputna moal bisa ngahalangan ka kolotan moal bisa. Buk sideng jadi bodas lembang gagah jadi lemah ngomong capetang jadi balelol atuh lamun bisa mah heg halangan geuning eueuh matak tong coba-coba ngahalangan takdir batur takdir urang ge moal aya nu mampu ngahalangan kana takdir diri sorangan. Eta orok eueuh huntuan seuri lucu coba nini beak huntu seuri keung coba baheula keur ngora ngadahar sukro dodok-dokan mata resep nu ngadenge keur ngora geus kolot paksakeun maneh ngadahar sukro huntu geus unger hiji-hiji ngadon huntu kateleg sukro keluar artina moal bisa ngahalangan pak kana urusan kakolotan boro-boro urusan kolot maut sekalipun moal aya nu mampu jelema bisa nolakna heeh matakna naonan mah jeung kudu panas ku milik batur asa riweuh aneh kitu peta teh. Jelema anu sirik, pidik, jahil, kaneja, istren, panas tren, dudupak, krurumpak, tekaupan, segukan, punungan, panas baranan, sarua jeung ngabunuh diri sorangan. Jadi lamun tina pengajian kieu aya hate anu kotor, isuk dengekeun, yeh nanaonan ngulum ustad kitu. Kusia atuh sok, kusia. Bener, Pak? Entong sok ngaremehkeun ka batur da kuring kieu teh lain kahayang kuring teu mawa kahayang kuring moal nolak emung naon jelema loba nu hayang tuluy teu tulus cisarua loba garelo da hayang teuing coba jelema geuning eta maneh jadi ustad da uing mah emung nah atuh daek pan teu nolak emung jadi hirup apa biasa wae cenah kuring keur viral pret sugan dada kudu kitu pada keur viral teu matak namahan kamuliaan demi Allah tah bener lur matak bejakeun kanu viral-viral jug dada dikitukeun harga ditaikeun eureun jadi ustad teh ngewa teuing naon viral di akhirat mah wallahu alam pa jelema viral teh ustad ceuk ibu bawa ka hareupan Allah buah ustad tu di luhur aya pejabat ceuk saha pejabat di ugung-ugung geuning eta pejabat bawa ka hareupan Allah buah bangsat. Mana bukti eta geuning ku Allah dibuktikeun anyar dilantik di penjara berarti garong gede lur. Ibu mah teu pernah barang dahar aspal. Teu pernah minyak tanah dilegleg. Coba si itu aspal dihakan minyak tanah dilebok buta hejo lurah. Matak ulah coba-coba ngahargaan darajat manusia ku pangkatna ku jabatanna ku hartana asli. Justru nu kudu dihargaan mah tah si bodona si miskinna. Si salahna liarnya ilmu kitanya nu kudu kurang dihargaan lain pangkatna lain jabatanana tapi tah si miskinna si salahna nu salah hargaan ku salahna sehingga bapak bisa hirup bener lantaran lalajo batur salah mata kanu salah nuhun sehingga maneh nu salah urang nu bener jadi ibu bener teh ku aya nu tah ayeuna ibu pengajian daek kudu loba nuhun kanu kedua. Jadi bubar tidak tepungan nuhunnya maneh teu datang jadi urang anu datang tuh dari hakikat mah sarua anu datang jeung nu teu datang teh urusan doraka mah sarua justru kadang-kadang pahala mah beunang ku nu teu datang geura sok nu teu datang mah anu teh keur nyangu keur masak salaki datang bapak urang tuang sasarengan dakul babarengan nah mah teu pangaosan teu aya izin panti bapak tuh coba ieu masak acan nyangu acan nyaho urang oge teh salaki teh ayeuna teh keur ngap-ngapan nungguan ibu
datang bari maghrib kurumu cek salaki ti mana lila teuing pangaosan barang hakan sadiakeun euy habeun ngaji dar pasea barang cantang tuh sabab iblis pinterna luar biasa nu ngedul digoda ku gendulna supaya betah dina kedulna nu daeki digoda ku ujubna naon pipahaleunana eueuh nya daya nu daraek teuing tadi geus paragbag dina HP geuning OTW pangaosan ku sakitu geus nembongkeun ka ujuban tuh ya deh ayeuna balik ti dieu kitu we sok matak hakikat hirup teuing aya di mana Pak sok nuhunkeun mata kasih miskin saha nu kudu nuhun kasih miskin nu beunghar kumaha cara nuhun ka nu miskin perhatikeun keleng beteungna perhatikeun imah bututna perhatikeun budak hayang sakolana bantuan ku nu baleunghar yakin Islam teh nanjeur Pak lain dia mah nu miskin antep nu beunghar poya-poya riweuh padahal hakikat hirup mah harta urang bakal nyampak umur urang bakal panjang kesehatan bakal tuluy moal wawuh jeung dokter teu hayang ka puskesmas acan kudu bersyukur aya doa jelema nu dibantuan ku urang tengah peuting ngecelak cipanona Gusti parekeun milikna deketkeun rezekina matak sing gairah nalika mantuan batur lain kalaka nyumput untung urang teu kabagian proposal untung urang teu deukeut jeung DHM nah gitu jadi teu udunan jika untung saya tuh padahal hakikatna lain untung moal kajaring ke di alam akhirat kudu nu mere sinyal ka Kangjeng Nabi ya Rasul anjeun boga syafaat abdi deuk sedekah abdi deuk infak abdi deuk pengajian ieu teh sinyal ya Rasul kami umat anjeun salat urang ka surga moal tahajud urang ka surga moal maca Quran urang ka surga moal pengajian urang ka surga moal maknya surga ditebus ku nu kieu Allah murah teuing Pak surga ditebus ku salat eueuh husuan sok ya aku udah sholat orang mah eueuh husu Allahu Akbar gerdeg hujan waduh manuk euy nu kitu rek diasupkeun ka surga lain urang ku salatna urang ka surga lain ku zakatna urang ka surga lain ku tahajudna urang ka surga matak nu salat nu zakat nu saum nu ibadah haji tong nepak dada asa aing pang salatna bakal surga sabab surga can aya di Garut Pak di mana atuh letakna tah hampura ieu mah sakadar sinyal ka Kangjeng Nabi ya Nabi boga syafaat urang ngajalankeun parentah Nabi husu mah henteu ngan sinyal we abdi marek ngagugu we ka Allah deuk nyonto ka Nabi susuganan meunang syafaatna matak tong ngarasa soleh ku tahajud lain mah alah geus tahajud ge baruh padon saeutik peuting tahajud pakmen anjir tah lieur serak saeutik hayang we bangga diri ka batur teh rada serak ya teh cing teh kunaon ngaos Quran jeung shalawat sapeuting tuluy gue harus bilang wow gitu nu kieu teh jelema ngaralkeun teh bangga diri iblis lebih patuh ti urang iblis lebih keren batan urang iblis ibadahna lebih hebat batan urang iblis lebih apal kana Quran kunaon iblis dikutuk Allah hiji sombongna Pak urang karena Quran tepati wawu salat ge belang betong ka masjid jarang langka pengajian ge ai rame ai sombong geus leuwih ti iblis bener lur iblis teh ngaku ahli sawarga kadang-kadang jeung iblis sirik ka Nabi Adam ya Allah bet ngajadikeun Nabi Adam anu leuwih mulya kuduna kuring nu dijieun tina seuneu nu leuwih mulya sakitu panyakitna sombong nepi ka Allah ngutus ka iblis anjeun dikutuk ku kami sombongna anu paling parah urang asal leuwih urang Pak iblis onaman kana Quran katalar ari urang apal abdi ge iblis onaman patuhna heueuh ari urang heunaha atuh nya teu ngarti urang mah hiji penyakitna kasombongan sehingga iblis nekankeun ka Allah Gusti pek bae abdi kutuk ngan kami janji deuk ngagoda kabeh manusia saha jeung pangeran teh digoda ku anjeun hiji jelema iman teu saeutik pe ayeuna jelema iman wani ngamurtad-murtad batur wani ngapir-ngapir batur berarti imanna keur kagoda apa ku nempo kaimanan batur hiji dah sadeui iblis nu digoda nu berilmu teu saeutik jelema nu berilmu ngadongan ngaledek jelema bodoh padahal deuk ngaledek mah teu kudu pinter teu kudu boga ilmu jadi jelema belegu ge bisa teu sadar eta ilmuna dipake ngahina batur dua tah saha deui nu rek digoda ku anjeun eueuh deui nu beramal
sehingga orang beramal ngarasa diri pang amalna. Di mana mang? Masjid atuh. Teu jiga maneh cadu sia mah ka masjid deh. Teu sadar eta ucapan ngareuheutan hate batur, na kudu kitu ari geus ka masjid omongan kudu nganyerikeun hate batur. Batur teu ka masjid teh lain salah dirina, salah urang eueuh pikabitaeun batur, mana bukti eta di masjid para wae usoli jeung teu usoli. 11 jeung 2 3 teu beres-beres, kumaha cik itu mending urang di imah damai, Pak. Bener tuh.